Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang wargi dengu sadayana. Kuring lila ini syifa sejang ngabobodo jalma cengeng ngadongeng ketang anu jejerna Abu Nawas newak angin. Kieu dongeng nate. Dina hiji poe Abu Nawas rewas ka cida nalika aya utusan raja datang ka imahna. Abu Nawas dititah kudu buru-buru nyang hareup ka raja. Teu apa rek aya naon ieu teh. Pikiran Abu Nawas ngarancabang ka ditu ka dieu. Sanggeus nepi ka karaton, baginda raja ngabagiakeun Abu Nawas ku imutna. Kami geus menang lomba gangguan lambung akhir-akhir ieu teh. Tabib kuring ngomong yen kuring teh asup angin. Ceuk Kanjeng Raja ngamimitian obrolan. Juragan, naon anu bisa dilakonan ku kuring? Dugi ka kuring ditimbalan ka ieu karaton. Pokna Abu Nawas nanya. Kami ngan hayang anjeun newak eta angin sarta panjarakeun eta angin teh. Ceuk paduka raja. Abu Nawas jempe. Teu aya kecap anu kaluar tina bahanna. Teu mikir kumaha newak angin engke. Tapi bingung kumaha carana ngabuktikeun yen anu katewak teh bener-bener angin. Sabab angin teu bisa katempo. Teu aya anu aheng tina angin. Beda jeung cai, najan teu warnaan tetep bisa katingali. Ari angin mah pan henteu. Baginda ngan mere waktu ka Abu Nawas teu leuwih ti 3 poe. Abu Nawas balik mawa PR ti raja. Tapi Abu Nawas teu pati sedih. Sabab mikir teh geus jadi bagian tina hirupna. Malah jadi kabutuhan. Anjeunna yakin yen ku pamikiran bakal aya jalan keluar tina pasualan anjeunna. Sarta ku pamikiran anjeunna yakin yen anjeunna bisa nyumbangkeun ilmu ka jalma liana anu mika butuh ilmu pangaweuruh, khususna keur anu miskin. Sabab geus ilahan Abu Nawas maling dompet raja nu pinuh ku emas minangka hadiah tina kapinteranana. Tapi geus 2 poe ka tukang, Abu Nawas tacan boga akal newak angin. Sumaona menjarakeun eta angin. Lian ti eta isukan teh poe akhir anu geus ditangtukeun ku raja. Abu Nawas geus rek peungas hareupan. Abu Nawas bener-bener teu bisa sare. Meureun eta nasib. Katingalina waktu ieu Abu Nawas kudu nedunan hukumanana. Kusabab henteu ngalaksanakeun parentah raja. Anjeunna lempang ka keraton rek manggihan raja. Manehna geus pasrah kana takdir. Sabot manehna pasrah, jol inget bae kana hiji hal, nyaeta Aladin jeung lampu wasiatna. Nah, jin teu katingali. Abu Nawas nanya ka dirina sorangan. Manehna bungah kacida, luncat bari jojorowokan gumbira jeung langsung lumpat ka imahna. Nalika tepi di imah, manehna gancang nyiapkeun sagalana, tuluy indit ka karaton. Di gapura karaton, Abu Nawas langsung dibagiakeun ku para pengawal. Sabab baginda geus ngadaguan Abu Nawas tita tadi. Bakatku teu sabar, raja langsung nanya ka Abu Nawas. Nah, anjeun geus hasil newak angin ya Abu Nawas? Sumuhun paduka. Walon Abu Nawas beungeutna sumringah bari ngaluarkeun botol anu geus ditutupan. Tuluy Abu Nawas masrahkeun botolna. Baginda nilik-nilik kana eta botol. Di mana anginna ya Abu Nawas? Paduka nanya.
aya di jero paduka nu mulia. Waleur Abu Nawas ngadeuheusan. Kuring teu ningali naon-naon. Saur raja. Duh Gusti, satemena angin teu katenjo. Tapi mun paduka hoyong terang angin, tutup botolna kudu dibuka heula. Abu Nawas ngajelaskeun. Sanggeus tutup botolna dibuka, Baginda Raja kaambe bau bangke. Bau hitut anu nyeureut kana irung Baginda Raja. Ambe naon ieu ya Abu Nawas? Tanya Raja ambek. Hampura kuring nu mahagung, kuring hitut tuluy angina diasupkeun kana jero botol. Kusabab kuring sieun angin anu kuring hitutkeun kabur. Atukna kuring manjarakeun eta angin ku cara nyocokan botolna. Cek Abu Nawas yeunun. Tapi raja teu jadi bendu. Sabab katerangan Abu Nawas memang asup akal. Pinter pisan anjeun Abu Nawas. Tapi tong buru-buru seri bunga heula, dengekeun heula omongan Abu Nawas. Baginda, nya Abu Nawas, kuring sebenarnya rada pusing, mikir kumaha carana ngalaksanakeun tugas, newak jeung manjarakeun angin. Terus, naon maksud anjeun Abu Nawas? Kuring minta ganti rugi, rek meures raja. Duh, sanes kitu paduka. Terus, hayang naon? Paduka kudu mere hadiah keur kuring, duit keur balanja sabulaneun. Lamun henteu, raja nantang. Lain kitu, kuring bakal ngabewarakeun ka sakaumna warga karaton yen paduka raja ngahajang ngangse itu kuring. Hah? Baginda reuas jeung jengkel kana pamentana Abu Nawas. Tapi manehna lakah seuri. Hahaha. Sumuhun, pamenta anjeun dikabulkeun ku kami. Cak samet dieu. Amanat anu tiasa kacangki tina ieu dongeng nyaeta anu kahiji jadi jalma mah ulah pinter kablinger anu matak nyieun musibah keur diri urang sorangan. Anu kadua kudu ngukur kana kamampuan diri sorangan. Anu katilu kudu silih asah, silih asih jeung silih asuh ka sasama. Hatur nuhun, tepang deui di sanes waktos. Ieu dongeng lain kancil jeung kuya, tapi dongeng Abu Nawas. Ieu dongeng karya lila, insyaallah nyieun ka bagja. Saninten buah saninten dicandak ka parapatan, hapunten lila hapunten, bilihna aya kalepatan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.